ingkeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jages pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jages pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus sama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib dah beres pan ieu mah nundek lebaran salasa geus beubeulian aju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamaeta goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran rebo nu lebaran sarasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10 aju eureun geus ngariung sagala rupa